Sanjaya Garang asli na soba Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia bala dongeng tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patebang dang deui pamirsa dina acara dongeng di Kanaga Tepas Sunda YouTube. Alhamdulillah wengi ieu aki tiasa neraskeun hanca. Mugi-mugi wae oge kaum dangu sadayana para mancowar salam dunya oge tiasa mancona tiasa ngadangukeunna nya oge sadayana mugi-mugi wae aya dina panangtayanganna Allah taala dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil risi sarta tabih tina balai amin amin ya robbal alamin. Pamirsa urang keureuy lalakona Sanjaya galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios nyaeta Ratu Candana Sutra nincak kana bagian 50 hiji wengi ieu teh mangrupikeun bagian anu panungtung rengsena jejer carios Ratu Candana Sutra. Sarecan aki medar dongeng mangga kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun ulah asa-asa kantun di subscribe wae nya ditoel palebah tombol loncengna supaya saya notifikasi kana HP-na upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Urang ngeureuyeuh raskeun hanca. Urang ngamparkeun deui samaka buyutanna pamirsa para samakna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung wanci geus peuting bulan purnama caang mabra ngagantung di langit belah wetan. Sanjaya ngajaga gagah ngadago lawana bukna nu panjang teh ririaban diulinkeun ku angin. Hiji cahaya koneng katampo ngablesat tuluy turun di punclut pasir parawan. Pladug haseup koneng ngadadak mulek. Sok tu haseup sirna ditiup ku angin anu niup rada tarik ti arah laut. Saurang awewe geulis katempo geus ngajaga nangtung di hareupeun Jawara Pedang Dewa dina jarak 12 lengkah. Keureutan beungeutna geulis kacida, geulis ka wanti-wanti endah kabina-bina kawas widadari nu turun ti kahyangan. Bukna sawareh disanggul sawareh deui dirumbaikeun. Eta awewe anu masih katempo ngora teh make papakean jubah leungeun panjang warna koneng emas. Di sajeroeun jubahna teu make papakean deui. Ukur make kaen anu dibeulitkeun kawas kutang jeung cawet warna kayas. Minangka panutup dadana anu montok jeung bagian handapna. Candana Sutra geus datang. Gereneng Ki Jama.
sigana tarung bakal dimimitian. Dina kayan kitu ngadadak ku kabehan katempo aya hiji bayangan anu ngolebat tuluy jojorelatan di luhureun batu-batu karang nu nuju ka punclut pasir Parawan. Rombongan Resi Bakar Pandun ngarasa reuas tapi tuluy nareuteup ka arah basisir belah kulon. Nyatana rombongan Ratu Candana Sutra geus aya di dinya ngacajar bari jeung ngariu. Cabisanya wentas kabelah ditunya, tanya tabib puala. Wah beres lamun kitu mah, gerandeng Ki Jama. Jalma anu ngablasat kawas sibar tadi geus aya di gireun Ratu Candana Sutra. Nyatana jalma di baju biru jeung di calana hideung eta tayalian Ki Pujasera alias si kusir setan. Anghura kuring Candana Sutra, anak buah Ayun karak panggih. Karak kabejaan kuring dari burit, ayeuna kuring datang nyemponan pangangkir anjeun. Kusir setan ka Ratu Candana Sutra. Lawan si Jawara Pedang Dewa itu. Cek Ratu Candana Sutra mere perintah ka kusir setan. Kusir setan neuteub ka arah Sanjaya, gebeg manehna ngagebeg. Sarta jadi bingung sorangan. Hor, nah gening anjeun sujang. Pan kuring geus nyarita lamun kuring Jawara Pedang Dewa, tapi anjeun teu percaya Ki. Walon Sanjaya bari katempo tetep tenang. Ratu Candana Sutra nyarita deui. Anjeun wani ngalawanna Pujasera? Lamun anjeun hasil ngelehkeunana, hartina anjeun bener-bener malas budi ka kaula. Lumpuhkeun manehna tapi ulah tepi ka tatuparna. Papatah nyebutkeun daya gading anu teu rengat hartina meureun pikeun kula mah daya tanding pikeun ditolak. Rese nyarita kitu kusir setan neuteub deui ka Sanjaya bari nyarita. Yang kula kapaksa ngalawan hidup hampuranya. Teu nanaon Ki. Walon Sanjaya bari tuluy rangku hormat ka kusir setan dina kayan kitu wasjeg. Ngadadak saurang tokoh sajian hadir di dinya. Tokoh sajian nu milu muncul sarta harita nangtung di antara Sanjaya jeung kusir setan tayalian Ki Sanupati alias Ki Jama tea. Hor, ayo milu datang oge Kang. Kusir setan sawaktu nempolan ceukna nu hadir di dinya teh geuning. Anjeun hayang tarung ngalawan Jawara Pedang Dewa itu, Ki Jama bari nunjuk ka Sanjaya. Heuk, kukula diizinan, tapi syaratna lawan heula kaula yeuh. Sarta pejahkeun heula dada kula Pujasera. Kang, kusir setan jadi bingung. Ulah kitu atuh Kang, ieu mah urusan pribadi kuring. Sawadot teuing, bacakna boga uteuk teh dipake. Anjeun rek nyalakakeun jajakan nu geus nyalametkeun nyawa incu anjeun sorangan sigarangan hade, heh? Dirancam mana racun milik anak buahna si Candana Sutra? Kareueuh anjeun mah. Boga uteuk teu dipake lain kalah nuturkeun bae omongan batur kaduhung kula mah yeuh boga adi saboro anjeun teh. Papatah nyebutkeun Kang, papatah tai lepong sia, heh? Wajuk. Hah? Anjeun rek wangklang, rek wani ngalawan akang, hah? Disentakan kitu ku lanceukna kusir setan jadi murungkut. Sirah nangluk tungku, maneh teu wani nyarita deui. Nampo kayan kitu Ratu Candana Sutra langsung bengolebat bari narajang ka Sanjaya. Leungeun kencana ngagentak hiuk wus haseup koneng ngandung racun ngadius ke arah Jawara Pedang Dewa.
Sanjaya nugas sayaga ngawatak aji sayuti angin leungeun katuhuna didorongkeun war gelebug seor. Angin puyuh liliukan muih akulung tarik hasup nu datang. Tuluy angin teh mumbul kaluhur mau hasup koneng kajomantara teuing ngilesna di palebah mana. Ratu Candana Sutra nyampuk pereup katuhuna ngadius ngadah kana dadana jawara pedang dewa tapi Sanjaya rikat ngadengdekeun awakna ka belah kenca hiuk plos. Tenggelan Ratu Candana Sutra teh poos blesur tenggelan kalbang geni milikna Sanjaya ngadius tarik. Ratu Candana Sutra gancang nakis kulengan kencana hiuk tes dus. Hasup berem nyemur tina diaduna dua pigelang leungeun nu dieusi ku tanaga jero. Hiu put suku kenca Ratu Candana Sutra mata ngacingkang kana tetepokanna jawara pedang dewa oro kaya. Sanjaya teleh gesit manehna gancang ngagilak bari muterkeun awakna 80 derajat. Clo Sanjaya apal-apal geus aya di belah katuna Ratu Candana Sutra. Sanjaya teh ingat yen leungeun kenca Ratu Candana Sutra leuwih bahaya, leuwih tapis ku sabab kidal manehna teh. Jadi Sanjaya narajang di belah katuhu sangkan teu katakis seranganana. Tapi tangan Sanjaya teh meleset sanajan leungeunna kidal. Tapi panon belah katuruhna Ratu Candana Sutra panan leuwih awas dibandingkeun panon belah kencana. Sanajan teu sempet nakis, tapi manehna masih bisa ngagajlang nyingkahan panarajang musuh ke arah belah kenca. Tenggelan kerang sewu nu dilancarkeun ku jawara perang dewa ukur ngahanca tempat kosong. Tapi na Sanjaya teu mere omer. Manehna terus ngolebat nuturkeun gerakanana Ratu Candana Sutra. Jurus amukan 1000 pedang andalanana dipetakeun. Ureup Sanjaya ting balelesur kawas anu ngalobaan. Ngahujanan kana sakujur awakna Ratu Candana Sutra hiu wut blesur. Atuh Ratu Candana Sutra ngaranjug manehna gancang muterkeun dua leungeun apikeun nahan gempuran jawara perang dewa. Wut des dak jeduk cabrot. Aduh, Ratu Candana Sutra awakna meceleng ka tukang. Sanjayana terus muru. Usul tepus bari ngadiuskeun tenggelan kerang sewu andalanana hiu peledak. Celeng kalayang gedebut. Ratu Candana Sutra banting tarik pisan kana taneuh. Tapi jangelek Ratu Candana Sutra teh langsung bangajengelek nangtung deui. Sakitu kahanca pisan ku tenggelan kerang sewu anu mampu pikeun ngabencarkeun batu karang pang teuas-teuasna. Nyatana awakna Ratu Candana Sutra teh teu kerel-kerel, teu kunaon-naon, teu nanangan tatu saeutik. Awakna kuat geuningan. Tenggelan kerang sewu aing teu mempan. Lapisan tenaga jerona kanal oge. Gerantos Sanjaya bari neuteub lawana anu harita keur kunyam mapatkeun ajianana. Pamirsa sadayana ulah hilap. Ieu dongeng dialpukan ku Abliasi di Shopee. Mangga sakuruargi teu Sunda anu biasa tanapi resep balanja di Shopee. Tiasa belanja ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng aki kantun klik we salah sawios produkna saparantos lebet ka aplikasi Shopee nama. Pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae, bade balanja naon bae oge sakahoyong sareng saperyogina pamirsa. Ieu mah nganukur jalan ngaklik produk mah pamirsa. Kukituna atuh hatur nuhun kanu parantos balanja, kanu parantos pulah pilih ngalangkungan produk aki. Hatur nuhun pisan, mugi-mugi wae sadayana berkah lalancar sagala rupi urusanana nya. Amin ya rabbal alamin.
Pamirsa, ku gulah galehna pamirsa di Shopee ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng aki sampai sareng ngabantos kana kamajikan ieu channel. Hatur nuhun urang teraskeun tarung sanjayana. Prung. Pledug ngadadak haseup kandal mulak ngabungkus awakna Ratu Candana Sutra. Sewaktu haseup ngaleungit, wujud Ratu Candana Sutra geus rubah jadi hiji denawa, hiji raksasa nu ngacungkiring badag gacida. Beungeutna rubah jadi pikasieun, wanuna polotot, irungna nambru bibirna rebeh sihuna rangeteng narolol berijeng sarareukeut. Nempok kitu Ki Jama jeung kusir setan gancang nyingkah tarurun ti punclut pasir sabab bisi kalayak ku raksasa kajajaden wujud mamalihan ti Ratu Candana Sutra. Sanjaya mah tetep katempo tenang sabab apal kana kalemahan ilmu Ratu Candana Sutra eta. Da puguh geus diharewasan geus dibejaan ku Mega Sagagang. Lamun ku aing dilayanan ku ilmu Dewa Takara, ieu tempat moal mahi lamun dipake galungan dua raksasa. Leuwih hade ku aing dimusnahkeun bae wujud raksasana sinamulang ka asalna. Pikir Sanjaya dina hatena, harita raksasa Ratu Candana Sutra maju bari gegerem. Leungeun kencana ngaheumbat ti luhur rek nepak awakna Sanjaya anu ukur sagede indung sukuna. Hiu ku jeleng gorentel. Kulitik-kulitik Sanjaya ngakulitik ke arah dua sukuna si raksasa awewena eta. Tuluy teu antapara deui bari tepak deku leungeunna ngaheumbat ngabajeg tarik kana mumuncangan si raksasa hiu peletak. Ledug haseup mulak pas. Haseup leungit barang jeung leungitna haseup wujud raksasa Ratu Candana Sutra oge ngaleungit. Utemong kiwari wujud Ratu Candana Sutra nu geus mulang deui ka asalna leutik deui cara manusia biasa. Ratu Candana Sutra nguniang hudang beungeutna euceuy beureum nandakeun amarahna beuki ngagugudag. Aing teh sabenerna teu hayang natuan manehna. Tapi lamun kaya anak kawas kieu, aing teu bisa tarung satengah-satengah. Kalah kumaha oge lamun tepi ka aing eleh, aing bakal menang wiwirang. Ratu Candana Sutra ngangkat dua leungeunna ngawatek teunggelan balung widarta. Hiji ilmu anu mampu ngalehkeun sakabeh tulang-tulang manusia. Sanajan kulit yang dagingna teu hancur tapi di jerona tulang-tulangna bakal leyur. Hiu wudu blesat dua sinar hejo poek. Blesat tina dua dampal leungeunna Ratu Candana Sutra anu didorongkeun ke arah jawara pedang dewa. Sanjaya gancang ngawatek aji sayuti cahaya. Leungeun katuhuna diangkat bari tuluy meber mancarkeun cahaya warna-warni kawas katumbiri. Tapi sinar hejo teunggelan balung widarta teu kaneg sarta tuluy malikan narajangkeun bogana cara jurus-jurus sejen nu pernah ditakis ku aji sayuti cahaya. Dua sinar hejo teh kalahkah bitu ngabledug tarik pisan ngendeurkeun punclut pasir parawan. Duar bledug. Sanjaya harita ngacungkel labuh gulitikan ka tukang tina bahamna ngucur getih seger. Sedengkeun Ratu Candana Sutra
Manehna kaseret mundur tepi ka 7 lengkah. Tapi tenepi labuh ngajengkang sanajan beungeut mah katempo pias jeung aya getih kental ngalitina sulabiwitna. Ukur ngageter we awakna teh bari jeung oyag-oyagan. Sanjaya harita melentingkeun awakna penting kalayang curalik clek manehna nangtung ajeg deui tuluy nyusut getih ku tonggong leungeunna saterusna masang kuda-kuda. Bener cek Mega Sagagang, manehna mibana tenggelan-tenggelan jerak jauh anu mati. Aing kudu nyingkahan ngadu tenggelan jeung manehna. Cek Sanjaya dina batina. Ratu Candana Sutra ngangkat deui leungeunna tuluy didorongkeun deui ka arah Sanjaya. Parasat ayeuna mah nu kaluar 2 sinar koneng anu wujudna ngabentuk leungeun anu ngawangun cakar, manjangan ngabarasat ti leungeunna Ratu Candana Sutra ke arah Jawara Pedang Dewa. Ieu ilmu teh katelahna jurus ngabadol sukma ngadudut jiwa. Hiji ilmu andalanana Ratu Candana Sutra. Sanjaya anu geus nyiapkeun tenggelan salju geni. Gancang ngolebat ke arah sisi. Nyingkahan panarajang musuhna bari langsung ngirimkeun tenggelan salju geni ke arah Ratu Candana Sutra. Hiu Fut Parasat. Sinar bodas dibarengan ku haseup bodas ngabarasat ke arah Ratu Candana Sutra. Hawatis nerakab karasa nyecep pisan ngabekukeun kana tulang. Ratu Candana Sutra teh sempat nakis sabab manehna karage narik leungeunna sanggeusna ngaleupas tenggelan ngabadol sukma ngadudut jiwa. Parasat des Ratu Candana Sutra saharita keneh jadi patung es ngacentul kaku teu bisa pikeun gerak deui. Sanjaya harita gancang nyindrekeun ramona ceter prak bray. Sewaktu katibanan ku sindrek kuludug patung es Ratu Candana Sutra teh langsung bencar paburisat jadi potongan-potongan laletik. Sawareh mamaur kahanap raragragan ka laut. Nyaksian kabeh ku masyarakat taji ku kahebatan ilmuna Jawara Pedang Dewa. Mega Sagagang gogodeg. Nyatana ilmuna teh geuning luhur kacida. Ratu Candana Sutra anu ilmuna saluhureun aing ge bisa dihancurkeun. Hartina sawaktu tarung ngalawan aing manehna ukur heureuy. Teu boga niat meureun pikeun maehan aing. Jalma-jalma selat bangkat paburisat gancang lalumpatan pikeun nyelametkeun dirina sewang-sewangan sanggeusna maranehna nyaksian ratuna ancur dipunclut pasir parawan. Mega Sagagang gancang ngudag ka maranehna nu lalumpatan tapi leungeunna gancang disambar ku Resi Pakar Pantun. Kaulah apa maksud anjeun? Tapi ulah dilakukan ayeuna. Kau ngancap sinya ci iseuya. Karang engke gantikeun kadudukan Ratu Candana Sutra ku anjeun. Kula bakal mantuan anjeun dina hal ieu. Asal anjeun ninggalkeun jalan sasab nu jadi tradisi pikeun urang-urang selat bangkat. Kuring bakal ngahupus aliran hideung selat bangkat. Sarta diganti ku aliran bodas sarua jeung aliran Jawara Pedang Dewa. Walon Mega Sagagang. Harita katempo Sanjaya ngablasa turun ti punclut pasir parawan. Nepungan ka rombongan Resi Pakar Pantun nu ngadago di sisi basisir. Sanggeusna aya di tengah-tengah rombongan tak
Sanjaya langsung bae ditepak ku Ki Jama. Hampura kabodohan adik kula bieu. Ulah janten emutan hal eta maki. Walon Sanjaya bari seuri. Tapi kusir setan gancang nyelengkeung. Kabeh ulah janten emutan, tapi kula ieu ulah sakali-kali ieu dipohokeun ku anjeun Sujang. Sabab ieu manehna ngarewas cenah yen resep ka hidup jang. Sanjaya ukur ngabalieur nyumputkeun seurina, sedengkeun Mega Sagagang jeung Bulan Sagagang seuri rada sinis. Maraneh teu apaleun lamun aing keur mikiran ngeunaan payung sarimbit. Cik Sanjaya dina jero batinna panonna tuluy neuteup ka arah langit. Cahaya bulan purnama anu bengras kawas anu nembongkeun rupa geulis saurang wanoja ti karaton laut kidul. Nyaeta rupa pameunteut Ratih Kumala alias Payung Sarimbit. Dina kayan kitu kolebat jurat jeleng-jeleng kalayang celek. Kaya saurang jalma datang ka tengah-tengah riungan atuh kabeh ngagebeg. Tuluy neuteup anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede kabeneran keur ngarariung ye. Ye sakalian ye. Ibi nyanak timel tah. Aduh pokona mah aya sambal goreng ye, sambal goreng tarasi tah jeung ieu tah. Jeung naon ieu teh asin tah, asin sepat. Ieu meuni garing ngirikit raos kira tah. Tah aya gepuk tempe nya duh. Pokokna mah sayur hasem tah, bari nyandak lalap tah, aya takokak, aya peuteuy ngora, karesep si Kasep tah, si Aki mah resepna ieu meureun ye. Aki iwung ye. Jadi sok pamirsa ieu bening bala kecerakan heula da ieu teh lalakonna parantos tamat rengse dugi ka dieu ieu. Pamirsa sadayana kuno Rojen Labi Sarwiti atuh rengse oge carios Ratu Canda Sutra tamat dugi ka dieu lalampahan Sanjaya dina lalakon Ratu Canda Sutranya parantos tamat rengse dugi bagian ka 51. Pamirsa sadayana hatur nuhun anu salami ieu satya manco satya ngadangukeun. Oge satya ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Mugi-mugi sadayana atuh aya dina kawaluyaannya. Dongeng Sanjaya atuh panginten tamat dugi ka dieu. Mugi-mugi we nya urang anu palai diteraskeun kana carios lalakon Sanjaya satrasna tanapi judul sanes mangga wae komennya tanapi mairan dina komenan. Palai atuh ka carios anu sanesnya bilih palai carios juri gitu napi palai dongeng naonnya dongeng cinta percintaan drama sareng nu sanesna dongeng modern atuh mangga kantun komennya dina pairan. Puntenna pamirsa salami medar carios Aki rada lat-latan kumargi kitu teh nya aya wae waglanana boh aya bencana alam banjir teh aya kasibukan sanesna kumargi panginten Aki oge kedah nyerat ulang dongengna da puguh naskah-naskahna ge tos teu araya kabanjiran sadayana pamirsanya. Maklum we nya kumaha tuh da janten rada lat-latan kumargi kedah diserat ulang heula kedah ngawang-wang heula nya. Sanaos kitu Aki tetep bae nya ngeureuyeuh bari jeung nikreuh ge kangge ngamumule seni dongeng Sunda da ieu mah sanes kunaon-naon hiji resep kaduana kawajiban urang Sunda kedah ngamumule senina. Janten hayu urang sasarengan ras boh di mana boh iraha
Urang ngeureuh bari nikreuh ge ngamulai seni dongeng Sunda utamina seni dongeng Sunda teh supados tetep aya tetep rame tetep nanjir tetep waluya di negeri nyalira waluya dongeng Sunda waluya ke Sunda sakitu heula pangitan nu kapihatur pamiarsa akina mit mungkur heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urang benak deui di carios anu enggal cag rengse